di kelompok 4 badai ngerjakeun tugas bahasa Sunda nyaeta ngawawancara. Assalamualaikum Ibu Ujung Sarjan Hapunten ngalagokeun waktosna abdi sareng bebencangan di SMA Riki Ciampel. Kadang kapan abdi sareng bebencangan ka dieu bade ngawawancara dupi perkawis di ampunan ku Ibu. Mangga Punten nami Ibu saha? Ibu Erup Upami yuswana sabaraha? 43 Sabaralana Ibu jadi pedagang? 23 tahun. Salianti ieu tempat dupi aya tempat deui bikin dagang. Saya Baraha Ibu ngawitan dagang? tahun 8 Naon wae anu ku Ibu dagang? perabot rumah tangga. Kekuatan abdi hoyong naros nah Ibu milih jadi salaku pedagang. Soalnya pami pedagang mah kan gampil mencisna gitu. Jadi biasa ayeuna di pilarian ayeuna kenging Upami belanja dia sampai mana Bu? ka Karawang. Sabaraha modal dina tiap mingguna? Modal sebenarnya tadi etang neng. Lah sabaraha keuntungan Bu? Sabe keuntungannya kan tadi etang. Atau sekap Bu? Oh Ibu terus paling waktosna kanggo abdi yang berbincangan. Punten terus ngababel kana waktosna. Mohon sami-sami mudah-mudahan jadi anak-anak sukses ya. Amin. Nuhun Bu. Wassalamualaikum. Warahmatullahi